Nyanya lamun keur sujud ramo kudu ditilep ramo suku. Nya sabab eta ramo suku teh sebagian tina anggota sujud anu 7. Sabab anggota sujud sakumaha dijelaskeun dina sapina gitu aya 7 anggota sujud teh. Emang non wae. Kahiji tarang, kadua dampaleungeun katuhu, katilu dampaleungeun keca, kaopat tuur katuhu, kalima tuur kenca, kagenep dampar ramo suku katuhu, ka-7 dampar ramo suku kenca. Nah kabeh ditilepeunana apa sawareh. Eta teh sakumaha dijelaskeun ku Syekh Nawawi dina Sarah Sapin gitu. Cukup bae gitu neundeun sebahagian tina saban-saban sahiji tina anggota sujud anu 7 gitu. Jadi cukup sawareh teu kudu kabeh. Tetepnya lamun teu ditilepkeun mah teu sah. Nya teu sah gitu. Ari nu hiji-hiji acan mah gitu. Sakumaha anu dijelaskeun ku Syekh Nawawi dina Sulam eta mah. Lamun hiji jalma sujud naon leungeunna teh teu dampalna gitu tapi pinggir leungeun gitu tah. Atawa naon tungtung ramo suku gitu tah. Jadi henteu ditilepkeun tah eta teh teu sah gitu.